Ini parah. Mang, kenapa, Mang? Iya, panen arep buket ya. Tahun kamari mah aing sedih, aing mau buat TKB. Aing budak berbiaya sekolah. Ini mau alhamdulillah aing mah hitungan mah itu kehasil keneh. Alhamdulillah, rezeki urang aing mah kamari mah rezeki urang, rezeki batur jang. Nah, kira-kira menang berapa tahunan, Mang, gitu? Ini lagi menang 5 ton jang, di tempat yang urut midi, urut jalan mobil, urut di pauk na mobil jang. Bapak mah sedih, alhamdulillah minta aja mah hasil hitungan ke budak urang di kebon itu di saung. Oh, kerah. Geus, Mang, ulah sedih-sedih, Mang, geus. Baik, ikhlaskeun. Oh, ece diikhlaskeun mudah-mudahan ieu masuk lah yang mau. Nu aing mau mah kop kabeh tintang kana tuar. Esa kilo sabaraha duit, Mang? 10.000 mang anu ngajual. Ini lumayan ya. Oh, aing tahun kamari itu jeung biaya budak sekolah. Bagi di tempat teh. Bapakku kesodan di dapur. Aduh, gitu lagu. Mudah-mudahan atuh jang doakeun ieu bapaknya sing hasil ayeuna sing nu maot. Aing jang pasti mana rek maot. Oh, abi teh di dinya teh anu jeung alpukat. Tinu saha eta teh? Abi itu di paok jang atuh meureun abi aduh. Kagak deui aduh.